Ro'a parantos ningali sahabaduhum sapalina itu tolabah. Sahabaduhum sapalina itu tolabah. Aya ba'du tolabati tegas nama ti sapalina pirang-pirang santri. Aya ba'du tolabati tegas nama ti sapalina pirang-pirang santri. Fi kitabin dina kitab hadis. Fi kitabin dina kitab hadis. Ro'a ningali sahabaduhum sapalina ti tolabah. Aya ba'du tolabati tegas nama ti sapalina pirang-pirang santri. Bahwa tolibun Pahuma tolibani pahum tolibuna wahum tullabun wahum tolabatun. Fi kitabin dina kitab hadis, ningali kana naon tok anggo ngawas. Al habbatus sauda'u shifaun min kulli da'in kana lafad al habbatus sauda'u shifaun min kulli da'in. Al habbatus sauda'u shifaun min kulli da'in. Ta aya nu maca hadis al habbatus sauda'u shifaun min kulli da'in. Logatna kieu nu aslina, logat aslina. Al habbatu ari siki. Al-habatu arisiki as-sauda'u anu hideung. As-sauda'u anu hideung. Al-habatu sauda'u arisiki anu hideung. Al-habatu arisiki as-sauda'u anu hideung. Shifaun eta jadi obat. Shifaun eta jadi obat. Siki yang hitam itu akan menjadi obat. Mingkuli dain tina saban-saban penyakit. Mingkuli dain tina saban-saban penyakit. Sisi anu hideung. Mun gaduh penyakit obarna sisi kian anu hideung. Ubar berarti alus. Faqara'a tuluy maca ieu ba'du. Faqara'a tuluy maca ieu ba'du. Ha kana itu al-habbatu sauda'u ilaih. Ha kana itu al-habbatu. Al-hayyatu kana lafad al-hayyatu sauda'u. Dibacana teh lain ba tapi iya al-hayyatu sauda'u. Kana lafad al-hayyatu sauda'u. Tah ieu kan masih kene nerangkeun dina pentingna ilmu alat. Lain al-habbatu macana teh manehna mah teu bisa ngaji ilmu alat, macana kumaha? Al-hayyatu as-sauda'u. Beda maknana logatna al-hayyatu ari orai. Al-hayyatu ari orai. Orai ular. Tahu wani orai ular. Ai ular orai. Orai apalin ular. Aya orai leuweung, aya orai kasur rupa-rupa. As-sauda'u anu hideung. As-sauda'u anu hideung. Al-hayyatu ari orai as-sauda'un hideung. Bil musannati kalawan dicecekan dua. Bil musannati kalawan dicecekan dua. At-tahtiyati nu bangsa handap. At-tahtiyati nu bangsa handap. Bil musannati kalawan dicecekan dua. At-tahtiyati nu bangsa handap. Iya dicecekan dua handapna kan. Lain kalah dibaca al-habbatu. Cek tadi nu jadi obat pikeun sagala penyakit teh naon? Al-habbatus sauda. Habbatus sauda itu aya di toko-toko herbal itu. Naon nami obat cogra meser ke apotek, meser obat habbatus sauda. Nah, eta teh jang ubar sagala penyakit. Jinten hitam. Naon ngaranna? Jinten. Contoh didinya. Tadi al-habbatus sauda siki didinya teh maksudna jintennya. Siki jinten hitam. Kayak bisi tek neangan hidup jinten hitam habbatus sauda diolah ditoplesan dijual di apotek ngaranna we habbatus sauda. Naon logatna jinten hitam siki hideung jinten hitam aya yeuna tangkal jinten hitam aya habbatus sauda. Tah kedahna nu jadi ayeuna ubar sagala penyakit teh nyaeta al habbatus sauda. Make ba hurufna sanes iya cecekna sabariji
hiji kedah nama dibaca al-habbatus sauda cecekna hiji ba kan ari ieu kalah salah maca da teu pinter ngaji ilmu alat. Nah ieu pentingna ilmu alat kalah dibaca kumaha titikna dua jadi al-hayyatus sauda sifaun ayeuna min kulidain kalah dibaca orai hideung itu jadi ubar pikeun saban-saban penyakit mah nya orai hideung anu jadi ubar penyakit padahal mah jinten hitam. Nah itu pentingna ilmu alat. Cara ayeuna nulisna Ibrahim kalah dibaca kumaha ubar hayam, Imriti dibaca Umar Yatok kalah gitu. Itu salah membaca man kalah macamnya gitu pahal man munna min manna kuluna gitu. Kalau yang man kan teu bisa naon ilmu alat. Kuluna mah man munna min manna gitu kuluna mah. Untuk man kabeh man pada akur mim jeung nun. Kartos teu. Jadi itu pentingnya ilmu alat cara ieu contohna dina hiji hadisna keur maca kitab hadis Nabi tapi teu pinter ilmu alatna can parat jurumnyana can parat alfiana can parat ayeuna nasrifna kalau macana teh al hayyatus saudau syifaun min kulli dain atuh logatna teh beda titikna dua di handap mah al hayyatus sauda ari orai anu hideung sifaun eta jadi ubar min kulli dain tina sagala panyakit atuh aya namun boga panyakit neangan orai naon hideung moal mangi ayeuna dina mangina ge da moal jadi penyakit justru jadi naon moal jadi ubar justru jadi penyakit itu peurahna komo. Nah makana cing bisa maca di dieu al-habbatus sauda kuba sok al-habbatus saudau syifaun min kulli dain jinten hitam itu adalah ayeuna ubar pikeun sama-sama penyakit itu. Pahoda tah kulantaran ayeuna bodoh eta santri teh teu parat nalarna teu parat ngajina alfiana maka pahoda maka ngalap itu ayeuna ba'du pahoda maka ngalap itu ba'du ngalap tu nyokot itu ba'du hayatan kana orai hayatan kana orai sauda anu hideung itu haya sauda anu hideung itu haya tuluy kalah nyokot ayeuna neangan orai hideung eta jelema teh santri teh paakala tuluy ngadahar itu si ba'du paakala tuluy ngadahar itu si ba'du kana itu hayatan sauda kana itu hayatan sauda tuluy di dahar eta orai teh da cek nabi cenah naon nabi mah siki lain orai itu salah maca cek nabi ubar ieu orai teh dituang ku anjeunna teh Pak amat tuluy ngaluarkeun ngutahkeun nya Pak amat tuluy ngutahkeun Pak amat tuluy ngabutakeun Pak amat tuluy ngabutakeun ngabutakeun bahasa Jawa nang mutakeun Pak amat tuluy ngabutakeun ngalolongkeun lamun bahasa Sunda nama Pak amat tuluy ngalolongkeun ngabutakeun itu haya teu pan di dahar kalah jadi lolong pan urang teh da bahaya atuh tina peurahna eta Pak amat tuluy ngabutakeun alias ngalolongkeun itu hayahu ka itu si ba'du buta matana teh teu bisa ningali da ngadahar orai pan penyakit hungkul dina orai wakotalat tuluy wakotalat jeung maehan itu hayat wakotalat jeung maehan itu hayat sauda wakotalat jeung maehan itu hayat sauda kana ka itu si ba'du ka itu si ba'du akhirna eta santri teh paeh itu sabab salah maca hadis bahayana teh kitu tah teu bisa ilmu alat teh tak sing kakuasai nahu sorobna salah maca jadi akhirnya kalah orang yang di daharna akhirnya dia buta sampai dia mati. Nah ini pentingnya ilmu alat. Pentingnya naon ilmu alat bahkan kemarin juga diceritakan pentingnya ilmu alat itu Syekh Zakaria Al-Ansori sudah jadi ulama besar tapi menyempatkan setiap waktu setiap hari itu satu sesi model aina saat subuh itu mengkaji ilmu jurumi padahal manehna
mampu karena mengkaji ilmu yang berjilid-jilid gitu. Sabab anjeunna mah terus jadi ulama besar. Tapi kunaon ditaroskan ku santrina teh. Nah, mama cenah ngaos teh. Ayeuna jurumiah ge diaos keneh padahal mah lebar waktos padahal ngaos kitab-kitab arageung we mama mah itu kaca karya ansori teh. Cek anjeunna kumaha jawabna? Ana la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi minha. Saeueun teh mah nya hilap deui. Pan kamari salah. Ana la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi. Kali deui. Ana la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi. Mina kadang kena kuis kudu bisa ngajawab yang menang hadiah. Ana ari kuring la atruku eta moal ninggalkeun kuring torikon kana jalan wasol tu anu nepi kuring teh ila ma'rifatil ilmi kana nganyahokeun sakabeh ilmu minha tina eta juru mia. Kuring moal mohokeun metode jalan cara bahwa kuring baheula nepi bisa nguasai sakabeh kitab nguasai sakabeh ilmu teh gara-gara naon juru mia. Tina ladang bisa juru mia paham teori nahwu sorof maka dia bisa menguasai sakabeh ilmu. Jadi moal dipohokeun moal poek dideres ku anjeunna teh kitu. Moal poho kana purwada si kitu. Kumaha cenah ana la atruku tariqon wasaltu ila ma'rifatil ilmi minha. Kuring moal ninggalkeun kana jalan metode nu mana kuring teh bisa nepi kana nguasai sakabeh ilmu teh gara-gara eta jurumia. Nah, maka pentingnya itu ilmu nahwu. Sehingga saya Zakaria Al-Ansori nu sifatna ayeuna tos janten ulama besar tetep tina sadintena ngaos ilmu nahwu, ngaos ayeuna jurumiyah nu pangipisna padahal eta. Itu tah ieu ge efekna santri anu bodoh kana ilmu nahwu sorof oge ternyata kalah maot kan. Itu da salah maca hadis teh kuduna al-habbatus sauda usyifaun likulli dain ayeuna kalah al-hayyatus sauda usyifaun likulli kuduna mah jinten hitam atau napi habatus sauda anu jadi ubar salah penyakit teh kalah ayeuna macana alhayatu kalah orai hideung anu jadi ubar teh atuh neangan orai di dahar oraina ayeuna jadi buta jadi maot teh anjeunna ta ieu kisah ieu dicandak tina kitab Al-Manhalul Latif halaman 138 kisah nyatana aya dina sumber kitab anu ageungna Al-Manhalul Latif halaman 138. Salajengna kisah nomor 3 ini masih dalam menceritakan ahamiyati ilmil alat, pentingna ilmu alat nahwu sorof. Alladzi ari jalma assasa alladzi ari jalma assasa mondasian itu alladzi ari jalma asasa mondasian itu aladi darsan nahwi kana ngadares ilmu nahwu jalma anu mondasian manehanana kana ngadares ilmu nahwu ba'da subhi dina sabada subuh kama barina tetep sapertoskeun kama benar tetap sapertoskeun kaayaan jalo berjalan itu ma pihak roti mauta di Hadramaut Yaman Hadramaut ngaran lemur ngaranna Hadramaut mun aya nama Tasik Malaya di Hadramaut Yaman negeri Yaman di gigireun Arab Saudi wahwa jeung bukti wahwa jeung eta ari itu alat wakana yaqulu kuntum wahwa jeung eta ari itu alat wawa jeung eta itu aladi al-habibu ali al-habsi eta habib ali al-habsi janten di Hadramaut Yaman salah satu pesantren pimpinan ayeuna Habib Ali al-Habsi anjeunna selalu mondasian setiap harina
ku ngadares ilmu nahu setiap subuh teh ya. Samemeh ngajina naon dina poe eta saatos berjamaah subuh ngarariung ngaos heula naon ilmu nahu. Mungkin nu diaosna ayeuna Jami Udurus ataupun Alfiyah ataupun Jurumiyah ataupun apalah kitab nahu. Jadi inti nama anjeunna teh selalu Habib Ali Al-Habsyi selalu memulai ngajarna dengan dipondasian ku ilmu naon nahu. Eta bada subuh mimiti ngaos ngajarna. Itulah yang biasa berjalan adat di Hadramaut Yaman seperti itu. Meskipun udah menjadi ulama besar. Wakana jeung bukti itu Habib Ali Al-Habsyi. Wakana jeung bukti itu Habib Ali Al-Habsyi. Wakana jeung bukti itu Habib Ali Al-Habsyi. Yaqulu eta ngomong itu eta nyarios itu Habib Ali Al-Habsyi. Yaqulu eta nyarios itu Habib Ali Al-Habsyi. Jadi ulah gengsian jadi jalmi mah. Nya. Iqra aya tawa aya nama kibar. Iqra geuningan aya sabaraha juz. Metode cara bisa membaca Quran. Tah ulah gengsi. Misalkan di imah kita ngabantuan ayeuna ngawuruk Iqra. Misalkan ku lembaga nu aya di lembur teh kedah uwi masantren atanapi ayeuna gaduh rai masih kena belajar Iqra gaduh rai wurukan rai gaduh wargi wurukan wargi Iqra ulah gengsi kuda peda ayeuna urang mah geus tamat atuh ayeuna Yaqulut tamat Imriti keur dipaju Alfiyah tamat amani alim ngawuruk Iqra teu kenging tetep wuruk Iqra oge meskipun kitab alif. Justru ayeuna ku ayeuna urang ngawuruk Iqra jelema salamet di duniana salamet di akhiratna gara-gara naon urang ngajarkeun Iqra sabab tina ngajarkeun Iqra karai misalkan rai diajarkeun Iqra anjeunna rai kan kena bakal bisa maca naon pur bakal bisa maca Fatihah lamun bisa maca Fatihah berarti ayeuna salatna bakal naon sah sabab sahana salat kumaha alus jeung henteuna maca Fatihah. Alus maca Fatihah na diajarkeun Iqrona ku urang abatasana. Maka salatna sah, salatna bener, salamet duniana, salamet akhirat. Karena terjadi ulah dianggap sapele urang ngajar Iqra teh itu justru itu adalah guru besar karena yang menyelamatkan manusia-manusia dari ayeuna teu bisa maca Fatihah, maca Quran. Bisa maca Quran teh gara-gara ayeuna bisa Iqra heula, terus teh. Nah, maka urang ulah gengsi. Mau bisa maca kitab gara-gara ayeuna bisa memahami jurumiyah maka ulah gengsi ngaji jurumiyah teh. Ngawurukeun jurumiyah teh meskipun ipis, ngawurukeun Iqra meskipun ayeuna abatasaan gitu. Gengsi. Justru itu teh adalah pondasi. Da ayeuna imah madrasah ieu pondasina we diruang tihana pondasina. Runtuh moal. Runtuh. Kalah moal. Runtuh atuh. Imah kobong hok pondasina kan ieu teh bangunan berdiri teh karena ada naon pondasi ada cakar ayamna aya pondasina bisa berdiri kieu teh da lamun teu mau runtuh mau bisa berdiri kan dihandapna aya pondasi nya kitu teh jurumiyah pondasi runtuh mau bisa ilmu-ilmu lainna oge lamun teu paham jurumiyah Iqra pondasi runtuh mau bisa maca Quran ge moal sah salatna ge teu bisa maca Fatihah mah teu bener maca Fatihah mah cilaka karena teh makana pondasian marurang kali teh adi dulur pondasian di bumi teh kumaca Iqra sing lancar urukan Iqra kibar tanapi jurumiyah gitu ameh kana kitabna mah salajengna wakana jeung bukti ieu ayeuna Habib Ali Al-Habsyi wakana jeung bukti ieu Habib Ali Al-Habsyi yaqulu eta nyarios iya Habib Ali Al-Habsyi kungtu kana lapan kungtu bukti abdi atau can mu'laman eta jalma anu gemar anu resep anu gemar mu'laman eta jalma anu gemar anu resep bi ilmin nahwi kana ilmu nahwu terus kasiron kalawan loba ceuk Habib Ali Al-Habsyi kuring teh jalmi anu gemar fans berat
Jami anu resep kana ilmu nahu. Wala abtadiu jeung tarang ngawitan kuring. Wala abtadiu jeung tarang ngawitan kuring. Atadrisa kana ngaderes. Atadrisa kana ngaderes ngaji. Ba'da sholati subuh dina sabada salat subuh. Ba'da sholati subuh dina sabada salat subuh. Illa fi ilmi nahwi angin dina ilmu nahu. Illa fi ilmi nahwi angin dina ilmu nahu. Tepati-pati kuring ngawitan ngaji sanggeus subuh kecuali ilmu nahu heula. Hatta qomat deui kayan jumeneng. Hatta qomat deui kayan jumeneng ing disandingan kaula, disandingan kuring. Ing disandingan kuring naon alasyau pirang-pirang perkara. Naon alasyau pirang-pirang perkara. Beres ayeuna ilmu nahu kakarek we ilmu-ilmu yang lainnya tafsir, hadis, fikih, balaghah, mantek dan lain-lain, tauhid ini. Wa qultu jeung ngucap kuring. Kula yaumin abtadi'u biqoma jaidun jalasa jaidun. Aya bidar sinawi. Kula yaumin dina saban-saban poe, abtadi'u ngawitan abdi. Bikoma jaidun kana lapad koma jaidun. Bikoma jaidun kana lapad koma jaidun. Jalasa jaidun jeung lapad jalasa jaidun. Cik naon maksudna koma jaidun jalasa jaidun? Koma jaidun jeung jalasa jaidun sok aya dina naon eta? Ilmu nahu kan contoh sok naon we? Koma jaidun. Ngasubuh teh kitu koma jaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaid jalasa jaidun ra'aitu zaidan marartu bi itu ngasubuh teh netelakeun fiil fa'il mubtada khobar ayeuna harap jar majrur terus muta'alaqna tuh ngalenjing-enjing teh ngawitan kitu aya bidar sinawi tegasna mah kalawan ngadares ilmu nahwu aya bidar sinawi tegasna mah kalawan ngadares ilmu nahwu hidup mawrena nasara daraba fataha alima asuna hasiba akroma farroha qotala inkasara isama marrotakallama lebih kon kait mana pan terus yang suruh yadribu yaptah terus lebih kon kayat mainu terus masdar nasron dorban tuh dugi kait mi'nanau watumaninatan terus ane simpail nazirun doribun pak dugi kamut mainun beres deui kan ka isim alat di papayan 38 bab kakuasai we tasrifanana can ayeuna bisa ngabalikan ayeuna 38 bab mapayan ti fi'il madhi na kasim alatna itu belum dikatakan terkuasai tasrifanana mata sebelum namahan hanca diulangi deui gitu. Wakana jeung bukti saha ba'dul muhibbina sawareh ti pirang-pirang muhibbin jami nu mikat cinta ka Habib Ali. Muhibbin itu jami nu mikat cinta ka Habib Ali dalam kurungnya santri. Wa kana jeung bukti sabadul muhibbin sapalina ti para muhibbin jami-jami nu mikat cinta ka Habib Ali hal habji nyaeta santri-santrina. Jalisan eta anu diuk. Jalisan eta anu diuk pidarsi dina ngadares fi masjid Hambali Hambalin di masjid Hambali di masjid ngaranna masjid Hanbali eta teh nyanak tina Imam Ahmad bin Hambal ngaran masjidna masjid Hanbal model Imam An-Naimah Al-Hidayah aya DKM nagepan Masjid Jami Al-Hidayah di dieu muttaqian barina anu ayeuna nyarande bisariatin kana teras nyarande kana teras eta ayeuna para santri teh dina masjid ayeuna Hambali wa khodat jeung ngalap hu ka itu kana itu mana itu ba'dul muhibbin wa khodat jeung ngalap hu ka itu ba'dul muhibbin
ba'duhu ka itu ba'du naon sinatun tunduh lamun nah ieu ilmu pentingna ilmu teh mun sanatun mun sina dipatahkeun sanatun itu adalah tahun tapi lamun dikasrokeun sinatun itu logatna ngantuk tunduh aya sinatun aya naon sanatun mun sanatun naon lamun sinatun dina ayat kursi naon Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lain sanatun berarti logatna Allah teh nu teu kaentrepan teu kaalap ku sinatun ku ngantuk wala naum jeung Allah teh teu kaentrepan ku tidur Allah tidak pernah ngantuk Allah tidak pernah tidur sinatu wala naum tah bedana kitu nya nah, lamun sanatun itu tah tahun nah ieu mata wa khodatu sinatun ayeuna para santri nu keur nyarane dina teras jadi ngaosna teh nyarane tunuh we gara-gara naon nyarane kana teh teras tunuh nyarane mah nyantai paidan maka dina nalikana cacak-cacak nyarane ge sok tunuh lain komo nyarane paidan maka dina nalikana itu akhodat paidan maka dina nalikana itu akhodat wa ari itu ba'du bisalah si anparin eta pependak sareng tilu golongan bisalah si anparin eta pependak sareng tilu golongan ayeuna nuju ngaos nuju nunutan ngimpi pependak sareng tiga golongan tiga rombongan ujuhum keur ngimpi we batur geus tamat ngalogat ieu beres ngimpina teh naon ujuhum ari pirang-pirang raraina itu salat ujuhum ari pirang-pirang raraina itu salat kal akmari eta tetep sapertoskeun rembulan ngimpi ayeuna wararai-rarai nu tilu urang eta teh kal akmari eta tetep sapertoskeun pirang-pirang rembulan dina pada caang pepenak atuh nuju ayeuna nyarane nuju ngaos kitu teh kalah ngimpen ku bakat husu teuing ngaosna kalah ngimpen ayeuna pepenak sareng tilu jalmi anu nyanak rombongan nu mana eta tiluan teh bercahaya wajahna dijarubah diudeng bercahaya jiga bulan wa mutaqaddimuhum jeung ari jajaran hareupna itu salah si angpar wa mutaqaddimuhum jeung ari jajaran hareupna itu salah si angpar nupang hareupna pamimpinna akbaruhum eta gegedena itu salah si angpar akbaruhum eta gegedena itu salah si angpar logatan lain kalah sare akbaruhum eta gegedena itu salah si angpar dipimpin tilu urang anu dipayuna teh nu gegedena pamaro tuluy ngaliwat alaya kakuring saha al awalu anu kahiji wasani jeung nu kadua kan tiluan tadi teh nu kahiji jeung nu kadua ngaliwat kakuring set ngaliwat tuluy waqobatu nya nu kahiji jeung kadua mah ngaliwat geus tinggal hiji deui berarti nya hiji deui rada telat waqobatu jeung nyekel kuring bidailil akhiri kana tungtung jubahna anu terakhir bidailil akhiri kana tungtung jubahna anu terakhir bidailil akhiri kana tungtung jubahna anu terakhir dicekel bajuna kieu tah anu katilu mah gitu dicekel gitu dibetot papultu tuluy ngucap kuring lahu ka itu akhir man angtum ayuhas salasa man eta saha angtum ari aranjeun kabeh ayuhas salasatu hei anu tilu ayuhas salasatu hei ingat anu tilu ditanya saha eta anu tiluan teh cek anu nunutan teh bari ngimpi beunang itu ngimpi ayeuna anu ngaliwat tiluan dijarubah barodas bercahaya dicabak we anu katilu teh ieu na tungtung jubahna begitu dibetot dah hayang apal saha ieu teh nu tiluan teh ditaros pakola maka ngajawab itu
mana itu pakola maka ngajawab itu akhir, pakola maka ngajawab itu akhir. Tah kuno katilu dijawab teh nu dicekel acukna. Jawaban akhir al awalu ari nu kahiji, al awalu anu kahiji anabiyu eta kangjeng nabi, anabiyu eta kangjeng nabi Muhammad, anggo Muhammad anabiyu eta kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nu tiluan eta teh anu kahiji anu ti payun ngalangkungna eta teh kangjeng nabi, paingan bercahaya seperti rembulan. Wasani jeung ari nu kaduana, wasani jeung nu kaduana Ali bin Abi Thalib eta Ali ibn Abi Thalib. Eta Ali bin Abi Thalib. Nu ngaliwat anu kadua tadi eta teh Ali bin Abi Thalib. Pakultu tuluy ngucap kuring. Pakultu tuluy ngucap kuring. Lahu ka itu akhir. Lahu ka itu akhir. Oh nu tadi nu kahiji nabi nu kadua na teh saha kahidina Ali. Pakultu tuluy ngucap kuring lahu ka itu akhir. Oke, tinggal nu katiluan berarti nya. Cek eta santri anu nunutan teh. Cek eta santri anu nunutan teh. Wangta man, wangta jeung ari saha? Warna jeung ari anjeun, man eta saha? Wangta jeung ari anjeun, man eta saha? Teh ari anjeun saha ieu? Nu tadi nabi, nu kadua saya Ali bin Abi Thalib. Ke ari anjeun saha? Nu dicekelan ieu. Kukuring pakola maka ngawal itu akhir. Pakola maka ngawal itu akhir. Ana ari kuring Al Hasanu eta Hasan bin Ali. Kuring teh Hasan putra Ali bin Abi Thalib. Berarti incu nabi. Jadi nu kahiji nabi, nu kadua Sayyidina Ali, nu katilu budakna Sayyidina Ali. Kan budak Sayyidina Ali teh Hasan Husain. Eta Hasan anu katilu teh nu dicekel nu ngobrol, nu ngemalan teh. Harus teh. Itu nuju naon nyimpen, nuju nunutan kieu nuju ngaos. Nyimpen. Pakul tu tuluy nanya deui kuring, pakul tu tuluy naros kuring. Turiduna ilaina, turiduna. Rek ka manana tuh gaya lamun cek mah. Turiduna. Rek ngamaksad naon aranjeun kabeh. Turiduna. Rek ngamaksad naon aranjeun kabeh. Ilaina ka mana? Ilaina ka mana? Are ka marana? Nu tiluan eta teh ditanya. Kolang awal itu akhir jina bi an nahduro madrasal waladi Ali. Jina sumping kaula, jina sumping kami, jina rek sumping kami bi an nahduro kana yen ngahadiran kami, bi an nahduro kana yen ngahadiran kami madrasal waladi ka madrasahna anak. Madrasal waladi ka madrasahna anak. Ali tegas nama Habib Ali Al-Habsyi. Ali tegas nama Habib Ali Al-Habsyi. Rasul Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan ternyata itu mau menghadiri majelisna madrasahna Habib Ali Al-Habsyi. Langsung guys kita teh nyaring. Koreja teh nyaring. Palama koso luak liuk babaturan teh pas nyaring teh geus baralik rek nangtung keram geus we di dinya cicing. Palama koso maka dina samang-samangsa ayeuna nyaritakeun, palama koso maka dina samang-samangsa nyaritakeun. Kana itu kisah nyieun we di dinya. Kana itu kisah. Kisah itu cerita. Alai alanan teh palama maka dina samang-samang nyaritakeun itu si Ba'du. Palama maka dina samang-samang nyaritakeun itu si Ba'du, hakana itu kisah si Ba'du, hakana itu kisah Ali eta teh salah ya. Qultu madam an-nabiyyu yahduru. Ali alayanya alaya Ali eta palama koso maka dina berarti perawi cerita palama koso tuluy dina samang-samang sanjaritakeun itu saya tadi teh Ba'du si santri nunutan tadi kana itu kisah alaya ka kuring berarti perawi kuringna teh
Kultu maka ngucap kuring madaman nabiyyu yahduru madrasi bin nahwi ma'adabna nubali aya saupalan nubali. Cek ayeuna Habib Ali berarti eta cek Habib Ali itu. Tah cek saur Habib Ali kultu maka ngucap kuring saur Habib Ali hal habisi madama langgeng non madama teu langgeng teu pati-pati langgeng madama teu pati-pati langgeng saha nabi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad yahduru eta ngahadiran kangjeng nabi madrasi kana madrasah kuring pinawi dina ilmu nahu ma'adaba nubali dina ngabalikan ngadares ilmu nahu maksudna banu bali itu aya saupalan nubali yaitu ilmu nahu. Saupalan nubali itu adalah ilmu nahu. Saupa kan ciri fiil madi ciri aina fiil lan itu juga amil naon nawasib nubali fiil mudhari itu isyarah saupalan nubali itu adalah ilmu nahu. Hartosna setiap Habib Ali Al-Absi ngaderes ayeuna di madrasahna ilmu nahu maka Nabi sok hadir sekali deui ketika Sayyidina ketika Habib Ali Al-Habsi ngaderes ilmu nahu maka Kangjeng Nabi Sayyidina Ali jeung Sayyidina Hasan itu sok hadir ngabarokahan ka eta madrasah. Ngawas jurumnya ayeuna contohna teh ngawas ilmu nahu narki ditanyaan nahu komo alfiyah eta teh teu pati-pati urang ngaos jurumnya teu pati-pati urang ngaos alfiyah iwalti Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidina Ali sareng Sayyidina Hasan itu hadir aya ngabarokahan ka urang sadayana. Jadi kudu bangga urang sadayana ngaos ilmu nahu sorok teh sabab disumpingan ku saha Kangjeng Nabi, disumpingan ku Sayyidina Ali, disumpingan ku Sayyidina Hasan. Barokah ka urangna oge, kanu ngawasna oge. Sok najan teu ngarti ngajina teh. Waduh, naon ieu isim fi'il munsharif? Lieur. Naon ayeuna adad, naon ayeuna misalkeun sim sifat musabahat teh. Naon ayeuna tanaju, naon ayeuna istigol teh. Naon ayeuna mubtada khobar teh lieur keneh. Wioskeun we. Nu penting ngaos, cirina ngaos dihadiran ku saha ku Kangjeng Nabi, ku Sayyidina Ali sareng ku Sayyidina Hasan, dibarokahan urang teh. Menang barokahna tina ngaos kana kahirupan urang gitu. Tah ieu dicandak itu pentingna ilmu alat, pentingna ilmu nahu sampai-sampai Nabi itu suka hadir ka majelisna Habib Ali Al-Habsi anu ngaos ilmu nahu setiap subuh. Ieu dicandak dina kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 18 sareng dina kitab Al-Mawa'idul Jaliyah halaman 173. Qala kisah kaopat masih pentingnya ilmu nahu. Qala ngadawu sa Suyuti Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dakhala asub saha Abu Yusuf alal khalifati karaja Harun Ar-Rasyid tegas nama Harun Ar-Rasyid. Abu Yusuf masuk ka khalifah Harun Ar-Rasyid wa indahu jeung eta tetep di itu Harun Ar-Rasyid Al-Kisai ari Imam Kisai. Nah, biasanya Abu Yusuf Imam Kisai itu adalah artis-artis tokoh-tokoh ilmu nahu aya dina alfiyah mah. Wa indahu jeung eta tetep dina itu disandingan itu Harun Ar-Rasyid Al-Kisai Imam Kisai. Faqala tuluy nyarios. Saha Abu Yusuf Pak Abu Yusuf. Lahu kaitu Imam Kisai. Lau tafaqohta kana lapad lau tafaqohta. Lakana an balalaka. Lau tafaqohta lamun lamun ayeuna ngaji ilmu fikih anjeun lamun ngaji ilmu fikih anjeun lakana maka yakin bukti anjeun anbala eta nu leuwih luhur laka pikeun anjeun. Pakola tuluy nyarios
itu Imam Kisai. Pakola maka ngawalar itu Imam Kisai, ya Aba Yusuf, Abu Yusuf, mata kulu mari naon perkara takulu ngucap anjeun, mari naon perkara takulu ngucap anjeun, pi rojulin akoroli pulanin dina lapad, rojulin akoroli pulanin, rojulin lalaki akoro anu netepkeun rojul dipulanin mangpaat kapulan, bilabdi alayya mi'atu dirhamin kalawan lapad alayya mi'atu dirhamin ila asyrata darahima ila dirhaman wahidan, alayya eta tetep wajib ka kuring mi'atu dirhamin ari 100 dirham ila asyrata darahima kecuali 10 dirham, sok 100 kecuali 10 berarti 80, ila dirhaman wahidan kecuali sadirham 80 kurang hiji sabaraha 89. Kam sabaraha sabata tetep alaihi kaitu rojul minal ikrari tina ikrarna minal ikrari tina pengakuanana, pakola maka ngawaler itu Abu Yusuf, pakola maka ngawaler itu Abu Yusuf, tis'atu wa tamanuna, tis'atun eta 8, tis'atu wa tamanuna eta 88 dirham, tis'atu wa tamanuna eta 88 dirham. Pakola maka ngawaler saha al-Kisai, Imam Kisai nyarios Imam Kisai lahu ka itu Abu Yusuf, akhto tak salah anjeun lain 88, akhto tak salah anjeun. Pakola maka nyarios itu Abu Yusuf, naros itu Abu Yusuf, walima jeung karena naon perkara, walima jeung karena naon, nah make salah, walima jeung karena naon perkara. Pola ngawalar itu Imam Kisai, li'anna allaha yaqulu, li'anna allaha karena saya kusna Allah, yaqulu eta nyarios Allah, adawu Allah, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuna ajma'in illa imra'atahu qaddarna inna laminal ghabirin. Surah Al-Hajr apenak kan dina tadarus surah Al-Hajru ayat 58 sampai 60. Terus hampir taramatnya alhamdulillah. Wal mana walau alam qalu nyararios itu mursalun, inna saya kosna pai logatan pai, inna saya kosna kami ursilna eta diutus kami ila qaumin kaiji kaum mujrimina anu tukang maksiat kabeh, ila alalutin angin keluargana Nabi Lut, ila alalutin angin keluargana Nabi Lut. Inna saya kosna kami lamunajuna eta yakin anu nyalametkeun kabeh, lamunajuna eta yakin nyalametkeun kabeh huka itu alalut ajmaina tegasna sakabehanana. Ayeuna kaum anu marasiat nyaeta kaum Nabi Lut itu gawena maksiat, tukang ayeuna ngadubling, kecuali keluarga Nabi Lut mah disalametkeun, lamunajuna kabeh keluarga Lut disalametkeun, ilam ro'atu kecuali sabnan pamajikanana itu Lut, ilam ro'atahu kecuali pamajikanana itu Lut, kecuali pamajikanana Lut. Qadarna maka eta teh qadarna maka netepkeun kami, qadarna maka netepkeun kami, innaha kana saya kosna itu imro'atah, laminal ghabirina eta tetep yakin di sapalina pirang-pirang jalmi anu babarengan jeung kafir, laminal ghabirina eta tetep di sapalina pirang-pirang jalmi anu babarengan jeung orang kafir tuh, kecuali keluarga Lut, maksud keluarga Lut dirinya tanya pengikut
pengikut Nabi Lut mah anu iman ka Nabi Lut mah salamet sasana mah di ayeuna dibalikeun teh di hujanan ayeuna ku batu teh kasih bencana besar teh paraeh kecuali keluarga Nabi Lut sehingga ayeuna istrina oge cilaka pahal kanat maka naha bukti saha almaratu awewe mustasnatan eta jadi anu dikecualikeun mustasnatan pahal kanat maka naha bukti saha almaratu eta pamajikan Lut saha almaratu eta pamajikan Lut mustasnatan eta anu dikecualikeun minal aliti lapad alu au minal qaumi atau tina lapad kaum awal minal qaumi atau tina lapad kaum qala nyarios itu ngawalar itu Abu Yusuf minal ali tina lapad alu di keluargana Lut qala maka nyarios itu Imam Kisai kam sabata hina idin kam ari sabaraha sabata eta tetep itu dirham sabata eta tetep itu dirham hina idin dina nalikana itu min ali hina idin dengan itu minal ali alaihi ka itu rojul minal ikrori tina ikrorna faqala maka ngawalar itu Abu Yusuf ahadun watis una 80 hiji dirham jadi lain 88 dirham jawabanna ahadu watis una 80 hiji dirham itu dicanak tina kitab Hasyiah I'anatul Talibin karena itu bisa belajar bab nah jadi tadi 100 kurangi 10 80 kan ya kurangi hiji lamun kurangi hiji berarti tina mustasna nu awal jadi 88 padahal sanes ngitung nah 10 heula kurangi hiji 10 kurangi hiji sabaraha 9 karek we ayeuna 100 kurangi 9 sabaraha 80 hiji tah nu bener itu 80 hiji saur dina ayeuna Imam Kisai Abu Yusuf eleh Imam Kisai ahlina nahu mimitina mah ngahina Abu Yusuf teh ngaji wae nahu ngaji fikih atuh ai pas ditanya ayeuna nu bieu masalah istisna Abu Yusuf salah ngajawabna kalah 89 kuduna 80 hiji itu dijawab berente bari ayeuna nganggo ibarat nganggo perumpamaan tina Quran tina kisah eta ieu aya dipendakan tina kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz 3 halaman 233 nah itu pentingna ngaji ilmu pentingna ngaji bab istisna aya dina naon ilmu jadi teu salah nyimpulkeun hukum nah gitu nah itulah pentingna ilmu nahu tanggal sabaraha ayeuna 14 17 55 sekarang 17.44 masih ada waktu 10 menit lagi bagikeun eta Mang Upi bagikeun mana nu tadi teh sok bagikeun we ini teh ka apa magetkeun hiji sok bagikeun Al-Hikayatu ari carita Al-Hadiyatu wa Isruna nomor ka-20 hiji fi mulajamati sabki eta tetep dina mertelakeun mulajamati sabki walau kana maridon tetepna sabku tetepna ngaji tetepna nyusulkeun ngaji fi mulajamati sabki eta tetep dina mertelakeun tetepna istiqomahna tetepna ngaji walau kana sok sanajan bukti itu santri walau kana sok sanajan bukti itu si tolim santri maridon eta nu gering keur gering oge ngaji anil imami diriwayatkeun ti Imam Asy-Sya'rani annahu anil imami diriwayatkeun ti Imam Asy-Sya'rani naon annahu saya kosna itu Imam Sya'rani kana eta bukti itu Imam Sya'rani ya sulu eta hasil lau pikeun itu Imam Sya'rani naon sudaun gering naon sudaun gering lieur
naon sudaun gering lieur tariet pirosi dina mastakana itu Imam Sya'rani pirosi dina mastakana Imam Sya'rani bisa babi tikrori mahfudati ku sabab ngabulak-balik hafalanana itu Imam Sya'rani bisa babi tikrori mahfudati ku sabab ngabulak-balik hafalanana itu Imam Sya'rani tuh ya ngabulak-balik hafalan nepikeun karieutna mahabsin nafsi sarta ngaker awak teu dahar teu nginum salah nama eta mahabsin nafsi sarta ngaker awak payuh biru tuluy ayeuna maparin berita itu Imam Sya'rani payuh biru tuluy maparin berita itu Imam Asy'arani Abdul Wahab Asy'arani ahli fikih oge ahli sufi Imam Asy'arani Syaikhahu kaguruna itu Imam Asy'arani. Syaikhahu kaguruna itu Imam Asy'arani. Wawartos muncul urang kaguruna saha Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansori guruna ge luar biasa Syekh Zakaria Al-Ansori Syekhul Islam. Bidalika kana itu sudah bidalika kirang teu ini. Eta saya tayeuh nyanak deui. Aya di pamungget teu? Kirang. Sok tanya nak teh tina Wisnu anyar. Bidalika karena itu sudaun. Entos wa maksuduhu jeung ari maksudna itu Imam Sya'rani tolabur ruhsati eta nyupri kemurahan litaholupi karena izin litaholupi karena ngeri teh harusna maksudna izin ngaos litaholupi karena izin ngaos an huduri darsihi tina ngahadiran pengawasanana itu Imam Sya'rani an huduri darsi tina ngahadiran darasanana pengawasan itu Imam Sya'rani paya kulul tuluy nyarios itu wani kirang sabaraha pamugat kirang 2 pamugat teh wani pasikeun paya kulo tuluy nyarios itu Syekh Zakaria Al-Ansori guruna paya kulo tuluy nyarios itu Syekh Zakaria Al-Ansori Iqra al-ilma wanwi al-istishfa bihi yahsulu laka syifa kalah di jingan sok we bobo tah lain kitu ku Syekh Zakaria Al-Ansori teh izin rieut teh Iqra kalau ditah maca Iqra kudu maca anjeun al-ilma kana ieu ilmu sok we ngaji wanwi jeung kudu nganiatan anjeun al istishfa kana nyupri obat nyupri obat bihi ku itu Iqra al ilma bihi ku itu iqraul ilmi bihi ku itu lamun pilawar nama iqraul ilma mun masdar nama iqraul ilmi sok we niatan ku macana ku ngajina teh niat naon ameh cager eta panyakit dayah sulu maka hasil laka pikeun anjeun yasulu maka bakal hasil ieu jawab amarna sok anjeun ngaji we baca eta ilmu biasa sakumaha biasa niatan supaya cager ku ngaji eta teh yasulu maka bakal hasil laka pikeun anjeun manfaat pikeun anjeun ya sulu bakal hasil manfaat bisa naon asyifau obat ya sulu maka bakal hasil akan manfaat bisa naon asyifau obat dalam kurung kawarasan sok eta teh bakal jadi obat bakal cager payanwi we nurut ka guruna Imam Sya'rani teh payanwi tuluy nganiatan itu Sya'rani Imam Abdul Wahab Asy'arani al istisqa kana ngalap cager al-istisqa akan ngalap obat bil ilmi ku eta ilmu paya sulu we maka hasil lahu pikeun itu Imam Sya'rani naon asyifau cager kawarasan maka Imam Sya'rani nu tadina lieur mastaka ku sabab ayeuna ngebulak-balik hafalanana akhirna jadi damang ku ayeuna ngiring ngaos ieu caritana tina cariosan kalam Al Habib Idrus Al Habsyi sakitu heula sok diawas nu mana we kumaha hidup nu bade diawas sok mudah-mudahan barokah manfaat Al-Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayo waktu 5 menit deui. Sok ditinggalian kita benar. Dipahami seutak saeutik kudu aya atuh nu nyangsa. Nu mana sok kudu jadi ilmu. Sok dibaca.